Mak, nya karena Iya tong, aing arek mau tipung, nyanyiin rampainya suka lebaran. Kan di tong, ulin. kan mau ulin bae sih tong. Sama mah ulin pangarikeun heula tuh jang ya, jang para pembe. Sekalian pangalakeun daun kalapa tong. Nyanyiin kupat aing suka naik lebaran. Si Mai korban isukan. Moal tong nah korban. Awal embena daripada korban be mendingan ngorbankeun nya aing mah tong. Waduh bae ngomong teh beuna ge dikorbankeun sagala uing. Mak, ari mampu mah korban bae. Tong pelit jadi jelema mah. Agane sao tong, unggal poe ge aing mah korban tong. Korban naon? Korban perasaan ku bapaknya neh. Korban perasaan si bapak. Emangna si bapana? Oh tong korban perasaan ke bapaknya aneh. Bapaknya aneh mau unggal puting teh, mental teh aneh-aneh bae. Aing kita ngadangkat, kita nonggeng. Hewa emang ke bapaknya aneh teh. Atuh eta si mah mun ditita kitu daek ku si bapak. Atuh daek otong da ngeuna aing ge. Mah eta mah teu lain korban perasaan ngaranna ih. Eta mah korban rayuan si bapak. Geus ek ngarit. Oh nyek moe teh. Mang ngaritna. Goblok cat songe lompat padu bae nya mah Ku di itu aritna. Sia. Ini mau enggak basah tuh. Geus ka itu sia lah lu ngomong itu. Benda mah mereka kokota. Gampang. Oh. Tong nyekan di indungnya ya. Ngarit. Aya tuh jero likan bae. Atuh. Mak. Ketahannya di kadio. Nyokot panci. Sama kakak minjem sapoe geus cokot pancina. Dasarnya mah pelit jangan. Ya, pancina ge bocor ongkok sia mah. Si mama nginjem panci tuh dibalikeun deui ke rumah rabik deui. Kalian sia. Aing mau heula tipu kan sing kaburu mendung teu garing, sukan rapanya bangkeut marah. Aduh, ya aing kadang dipanen ya. Panen suuk. Ima bisa dijual ya jeung meuli embe ya mejehna. Menang 10 mah meureun. Ada gupung gini. Tinggal ka aing. Guplon kernas ya. Goblok saotong. Kandi saotong. Kernanya dinya. Sia hayang be nyaho beuna ge. Aing mah keur nyiram suuk. Tah kitu gawe sia teh otong tong bobogohan teuing. Inget kasih emak karunya. Ya si aing karunya kot aing. Punga bantuan aing teh ngarit balangap. Geus aing katuh belah. Lebok nene. Kasih. Lebok sia. Lebok. Dut. Goblok teh. Ku aing arit sia bukna. Kesian. Goblok teh gara-gara si Guplon aing dilawu kahawangan bakso ongko. Dibelah. Ikutna. Mbak tuh boga kudu ngarit. Heran. Lulus geuning geus main. Aing mah keur mata ngadaon kalapa di kusun mah. Goblok teh sana. Jangkung di sana kakak. Au. Ini hulu. Au. Goblok teh, lu aing digel sinaha nya. Jadi ngadon kalapana junting kang musik emak. Aing gak tujuh baik nah, tolong jalan.
kadau. Goblok teh. Es aing bejadi mah euy. Aing mah cikiting cenah. Es yang geus kagel ku sireum. Nu ana betul sanu kieu. Pangeran kawina. Goblok teh. Tatang padu bae sia. Melu atuh. Blok yuk. Ade gua tek milu mah. Sia bae naik ka aing tatang-tatang sia ka kolot teh. Kenapa mertua ada kuat? Hiji deuh. Aing mah. Tungguan. Mundur sini kotor ka baju aing. Di ujung ya Allah. Di ujung. Ini sapi. Jual bae juga nih ya, sapi. Terus korban kieu mah ya. Harusing ya, itu buat duit deh mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangipun. Ayam beto. Iya, wong bae mah age sapi. Tuh aya, hiji 2 kilo 45. Ceh da ayam neangan lagi embe. Emang itu sapi sabar aja? Oh, murah kayaknya mah tot. 20 juta gesok. Ceh. Ada sugan jam menang 5.000. Ayo 5.000 mah aya wing ge yo. Asa kitu mah eueuh tuh. Bayar lagi aing neangan embe. Ceh, hari sia kumaha sih ek diangon apa dikorbankeun teh sapi? Atuh diangon heula. Kakalak dikorbankeun, da mun dikorbankeun ayeuna mah can wayahna korban Bang Ipul. Heh, kaeling be sapi segede kitu 5.000. Mau menang ieu, nya mah 5.000 mah. Age tuh taina tuh 5.000 mah. Takop 5.000 mah taina. Bawa itu geus gratis lah nya mah. Tayang ting lebok beta ku sia. Yang pupuk yang naon? Sia mah. Aya bae sia mah. Awar sapi 5.000. Deh. Aing dengan beka endi nya. Jadi deui nya nu aya. Nah, nyalah kumaha bela. Aing dengan kandi di embenya. Oh, Mang Econ nah, sing coba lah Mang Econ lah. Gua be aya, namanya dagang. Assalamualaikum, Mang. Ayam. Ngatot, waalaikumsalam. Iya, Mang. Peto teh neangan eta embe jeung ke korban. Tapi can meunang he. Kemana nya neanganna? Ari Mang Econ mau gambe teh. Akhirnya berbutuh pisan yo, yang aneh hese tuh dah. Emang saya butuh sabaraha, embe mengayah aing mah. Butuh sabaraha nih. Boleh, mantep atuh. Mana cing mana embena? Hiji beda jeung korban doang. Aduh, etot aing poho, aing teh buka embe ieu, asa buka embe aing teh. Aya, wah itu sih kumaha? Tadi cenah loba embena, ayeuna eueuh. Dasar pikun. Ampura tot aing poho. Ari hayam mah loba tuh. Erek hayam nih. Loba tuh awalna lalakina, sing nyane butuh awalna ari jang peuting, erek. Hayang teuing. Pake be tuh ku Mang Econ, bung wing mah. Usah, winaan bebe ah. Assalamualaikum. Salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Jang, abis di mana? Mau sholat Idul Adha, ini Cece tuh sholat. Enggak, Jang, lagi PMS biasa perempuan. Hayu Ce cuang ningali nu korban wae. Ih, embung jos, Yun. Jangan bencong mah. Ya goblok teh. Terus terano dede atau mbak cicin
enak. Hayu ah, kurang kali itu kita ke bagian dari. Ayo mak. لا إله Assalamualaikum Pak Mertua. Aidin. Tatang, ngomong-ngomong saan rek korban? Si Petot naik korban teh cenah mah. Alhamdulillah budak teh boga rezekina euy. Gimana mau jual bangkong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Renanya nanti Darya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengi, cek jalan mah. Erek conge. Oblada sih aku aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, ini sana korbana. Gening awak mbena gening he. Teu nyaho pugumang. Kuring keur ngadaguan embe jeung sapina, eueuh geuning. Gagal nyate ieu mah. Ini mah pugu si Petot naik korban teh. Kan tadi yang ngomong. Mengi euy. Geus gandeng-gandeng tong ribut tuh si Petotan tuh. Mengi kata. Oh. Salam. Hebatat menang di bembe boga korban. Hapunten nya kasadayana. Ya abdi Petot. Terjadi korbana sudah tadi orang tos milarian kali itu kadieu teh aya geuning bena. Aya nu nawaran sapi. Da teu kaduitan. Nya geus lah. Terjadi we korbana. Ampuranya kasadayana. Ye, aing nungguan teh tadi nya mati beurang nyampe ka ayeuna. Geus ka dieu. Nya be poin korbankeun. Penggal poin huluna sia. Tah, Son, produk buat aku milu. Jadi nah, milu itu buat udah kuat. Kami segenap keluarga KNJTV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1941 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mah eta mah Tak itu gawe sia teh otong tong bobogohan teuing. Inget ka bapak ka emak. Ah, lepok otong. Awas teman. Assalamualaikum. Erek monyet. Conge. Monyet. Erek conge. Hebatat menang di bembe. Kami kawin genap. Balik yuk.